si ribut wae atuh Neng. Mak, Naon sih? ari si Abah teh kunaon sih? Kasih jai teh mun kitu teuing tah bageurna ari ka urang weh. Ya, kieu Neng dengekeun mak ya. Ai baheula teh, Abah mangkana ari jit ka maraneh. Abah teh inget mantana kos maraneh ye. Kos saha, Mak? Kos Manda, kos Ani kieu. Dipegatkeun. Jadi teh nanaon teh jaih. Ewana teh kemana kuduaan. Gitu. Lamun lamun hayang nyaho mah. Embung nyaho ah. Embung nyaho mendingan embung nyaho dah lamun nyaho mah carekan deui. Mangkana kengke lamun Abah ngomong ngabaca wae sumpah ku paraon sungutna. Teuing make geus kesel. Bore sekalian. Boga kolot tinggal hiji ge riweuhna mah ya ampun. Becelina somplak deui. Masa mah yang kaditu lah nyusul si Abah. Bising Abah labu di kebon. Kajeun atuh nyungsruk sekalian lah aing mah. Iya. Di we. Ya tali behangan copot lain Neng. Meuli atuh mah. Justru ieu dibelikan ku si Abah tadina ukuran M kunaon jadi ukuran Z. Eueuh mah. Aya nu mama mah. Sama ka gitu lah kasawalannya Neng. Ulah ulin jauh-jauh. Tuh ilik adi maneh kita si Jai gebotan we. Kakak, bohong mah. Saking ngobana mah nya. Di mana Neng ulah ka mana-mana? Di dieu mak. Aduh ai si Abah kernaon eta nanggung di dinya. Bah. Kernaon aku di dinya? Main golop. Main golf mah atuh di ditu. Kontrol kebon sih mah. Cek nangke dia. Wes sing labu Abah mangkana diontrok deui ka dieu. Usah salah. Abah tadi si Jai mana? Gandeng. Atuh arek naon ngaranna ge di kebon. Abah ningalikeun saha? Tuh, Saha? manuk. Nah, atuh geus kajen. Ulang ke sekolah mau bisa. Kabur kan. Atuh geus kajen teuing. Iya sih. Itu geus bae. Ieu Bah. Ulah sok ambekan wae. Karunya nu duaan itu si Manda jeung si Ani. Kunaon deui? Atuh ulah dilampiaskeun wae ka Incu gerabah boga kakesel teh. Mendingan ge di kebon naon atuh nyanyi-nyanyi gugulingan sok mangga. Terus aing kudu jungkir balik gitu kolot. Ulah. Di bahasa ieu mah. Depan main lagi emang bader dulu mana. Bader kagak gitu. Baderna di mana Abah? Sok ayeuna kieu bandingkeun si Ani sok melu ka kebon, si Manda osok coba ari si Jai nanaon ka Abah mana pernah mintuan itim henteu Rajin deh. Mun belum budak teh bader we eta mah. tuh nanaon teh ngan dua Anakna mun ngadidik teh sing bener atuh. eta ge geus bener Abah piraku teuing urang ngadidik anak teh bener ih lompat tuh ngatuur Naon eta? tujuh teu nyaho tujuh naon Bang geus we di dieu ngupahna bae we nya Oke, main. Pugu yang geus geheng ieu. buru balik. Sarua kosia geheng na lila. Tapi pan geulis keneh meureun anak Abah geheng ge tuh ilik. Nya. Amun geulis mah moal ge atuh. Naon? Anak sia we halus, doang goreng atuh sarua wae meureun urang ge alus Bah. Halus naonna? Alus bahasana ieu buru ah. Yang ini make untuk emas ya. Engke meulikeun atuh Abah. Nu 2,5 kilo. Iya atuh sia. Geus buru balik. Panas di dieu mah. Di kebon aki-aki mah geus di imah cicing ngopi naon. Jai. Kamana ieu si Jai yang gejajan kabur ieu. Akina di sawah deui. Jai. Adieu. Sedang ke naik tanggana bari jeung si Jai tah incu kesayangan Abah. Tadi ya pangkalurkeun si Abah. Sing labu. Buru atuh lumpat lalaki teh. Mah babahan wae. Manis tali bisa laki. Jadi lalaki teh. Tah, incu kasayangana sok ngeus. Naik tadinya. Bager si Jai mah. Bager tengah dahar tahu jeung tempe. Abah.
Dan soledad. Ayo buru, launan. Bongja. Bener-bener sia Jai. Kurang ngajar pisan sia kakolot. Aduh. Ayo bener dah. Ampun dah. Udah lagi cicina. Gue dikana pisan kakolot teh. Untung sia bijilna ti rahim aing lain dilepehkeun sia ku aing. Bener-bener sia Jai.